dina manehna teh Gusti nu agung di kitu-kitu teuing. Nah, Ibu tos ngahina tatangga. Janten ibadah teh geuningan sosial amal soleh teh. Allah teh ninggal ka urang, mencerong ka urang. Anjeun lamun ngarasa dipencerong ku kami ibadah anjeun teu cukup salat tuh tatangga nu kalaparan. Tuh nu tatangga nu butuh beas, tuh tatangga anu budakna can disakolahkeun. Eta didinya amal soleh teh. Jamin anu nutur anu tiasa amal soleh teh sanes hukul jam dirina tapi manfaat kapapadana. Anu salajengna jami anu ngaraos diawasi ku Gusti Allah eta jami bakal teras ngaduka ka Gusti Allah. Jadi teu eureun ngatmatena dipiwara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibat da'wat tad'ina da'an. Di mana nanyakeun ka aranjeun tentang kami, bejakeun kami teh deukeut cek Allah teh Kanjeng Rasul. Wartoskeun kami teh deukeut uji budak wa tadai. Kami rek ngijabah dakwah urang. Doa urang. Mata ngadua jami nu ngaros diawasi Gusti Allah teu eureun ngadua. Punten Ibu dina hiji waktos ayeuna can gaduh artos, tapi dahaya budak mah leuwih ti urang sabikun. Gayang gaduh waladun sabik. Alim gaduh waladun lahik. Kieu nya pan walad teh aya urang ka waladun sabik, aya waladun lahik. Waladun sabik teh artosna urang kali anu leuwih tibatan urang. Lamun waladun lahik urang kali leuwih hina tibatan urang gitu. Tan urang setiap jami, setiap sepuh hoyong urang kali leuwih tibatan kolotna. Lamun kolotna lulusan SD atau budak nama SMP mah tamat gitu nya. Lamun kolotna SMP atau budak mah sarjana we sing tamat. Lamun sepuhna bodoh atau budak mah sing pinter. Namun kolot nama biasa-biasa jam seueur dosa atau budak masih soleh. Kan kitu ka hoyong sepuh teh. Urang teh ka hoyong teh murang kali soleh, tapi ditinggali budak urang teh meuni kieu-kieu teuing cing nurun ka saha nya budaknya. Teu kan bandel kacidana budak. Geuteun kumaha teu urang tong eureun ngadu anu sih. Nyadat anggar kane bangkane engke bakal aya hidayah ti Gusti Allah ngan sepuh kedah teras ngaduka jeung ulah ngadoakeun awon ngadoakeun teh sanes sukul dina munajat dina salat cariosan sepuh teh doa eta teh ibu kamu urang kali urang makeun bae ku batur disebut jurig oge ku batur mah budak atah adol keun bae ku batur mah ting naon adol teh atah wae tiba adol teh ku batu makeun bae ari ku urang sabu mah kajen teh urang teh ololeho hideung budak teh si soleh si kasep si kasep ulah sabu mah ulah yang ucapan anu awal si juri sia kade sepuh mah teh kenging da doa eta teh sok sanajan teu dikiokeun Gusti jadikeun juri budak abdi henteu teh kitu aya ucapan si jurig tah eta teh tos jadi jurig mata pantas lamun budak teh bagian jam 11 jam 1 parek paralikna da bongan didoakeun jurig teh teh kenging ngadoa mah teras we ngadoa engke ku Allah bakal dirobi da urang mah. Jadi lamun ayeuna urang ngatur dengan diri sorangan na Allah teh beut teu ngarobah wae tambah kalieur nya. Sok aya parepaos kieu. Aya doa mati. Katanya di dieu mah cenah naon doa milari doa orang Cipusan di Cikaung mah eueuh anu mati. Meuni keneh ka Banten doa mah di Banten mah maratih ajengan teh doana teh. Kan kitu nya nu ngalap ka Banten, ngalap ka Cirebon, ngalap ka Jawa, ngalap naon? Ngalap doa, naon? Di Cikaung mah ustaz teh geus laas na doana, kitu dia bahasana teh kitu.
Karena kada kabanter rek naon rek neangan doa anu mati eta teh tauhidna geus kurang eta teh. Da doa mah teh nu mati, da Allah mah ngaijabah doa teh lain perantaran matina. Misalnya kalau teh tah kumaha kami dibere doa sing mati henteu Allah mah. Da Allah mah ngaijabah doa teh kulantaran ridho. Eta pun kan. Ieu tauhid mah. Allah mah ngaijabah doa teh lain mati. Santri eta teh termasuk ibu-ibu nyebutkeun doa mati, ieu anjang anu mati ieu kade. Nah Allah eleh ku doa. Hati-hati eta teh. Lamun nyebutkeun doa mati berarti Allah teh eleh ku doa bisa diatur. Pan urang teh diatur teh ku Allah. Nah urang bisa ngatur Allah. Teh kene kitu. Doa teh sateu acan diijabah qada mah atos aya. Kitu. Di luhur mah atos aya. Kamari kan dibahasakeun abdi Allah teh parantos ngajantenkeun urang ngan aya ciri-cirina bannya ciri-cirina teh Allah teh tos ngadamel ka hijami teh bungahan Allah tos ngadamel ka hijami takdirna teh naon pinter kitu nya ceuk ibu teh aya murang kali anu hafal Quran 5 tahun kitu nya Gusti kayuyun eta murang kali 5 tahun hafal Quran. Kabita ibu gaduh kurang kali apa-apa 5 tahun? Kabita. Euy kamu mi ibu teh, nyari budak kurang 30 tahun. Jus ama kita apa-apa gitu nya. Ibu ngamuk ari maneh. Tinggal itu budak batur mah 5 tahun hafal Quran, maneh geus jebrok 30 tahun teu hafal-hafal jus ama. Nah, ibu